wabarakatuh. Bangun kajian tarwa leles babedil jalanan leueur ka makam jalanan leutik nu hadir kalintang seueur nu ngajawab salam ngan saeutik daun salam manuk piit nu ngajawab salam sing laloba duit kana duit amin. Daun salam buah kentang nu ngajawab salam sing lalunas hutang. Daun salam daun genjer nu teu ngajawab salam bibirna sing duwer. Siap? Siap semangat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina. Teruskan. Atuh lah belit menang jadi karena salawat sifat. Iya mari salawat sifat, salawat naon cing? Hah? Busra. Sok, sasarengan. Allahumma sholli Padana Muhammadin sahibil busra salatan tubasiruna biha. Teruskan. Aja apa tuh? Sing tarik. Akang atuh ngiringan. Rada tua. Iya, jaluk teu warauheun. Geun itu kenalan penting aya arahnya. Ari kabeh sepakat mah urang kana tibil gulubkeun bae. Siap tibil gulub? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa dawaiha. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi ودوائها وعافية البدن وشفائها ونور الأبصار وعلى jadi yakin muludan mah muludan tapi pikiran nama kemana akhirnya kita ya salawatnya bari nembokeun langit anu bari carangan punggo ya Allah. Al jannatu wa na'imu hasadun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Hei jamaah, lamun apal barokah kira sholawat butut aing mik lagi itu. Lamun apa tidak barokah sholawat jalma moal aya nu ngalewatkeun detik menit jam poe minggu bulan jam maca sholawat sebab naon al jannatu ari jannah eta surga wa na'imuha jeung kanikmatan eta surga syatu dicawiskeun dihususkeun diperuntukkeun liman jalma-jalma yusalluna ala nabi
marukan kumah lamun urang arek ngandalkeun salat urang jangan di surga moal kabeuri akan nah Ustaz salat wae teu bisa beri surga kumaha lamun teu salat wah eta mah lain caritakeun atuh ieu mah nyaritakeun anu sok salat teh nu sok salat ge can tarawih abus ka surga sebab naon salat urang mah rakaat kahiji bener rakaat kadua bener rakaat katilu ingat kana hutang terus kadang-kadang aya jalma anu tikakeun poho kana rakaat aya orang mana orang asalna ge di dieu heula keur usum hujan isuk nyeuseuk lohor der salat lohor cul hujan inget moal kana popoe eta salat urang fawailul lil musallin alladziina hum an salatihim sahun mangka bakal cilaka jalma-jalma anu sok salat anu kumaha anu sok lalai dina salatna geus bubuh salat loba ngalamun ih waktuna ge disamporet-samporet urang akun sok jujur coba aja jeung akang orang dia Cibarengkok namun kadang atau ditaruh selaku simkuring tiba-tiba aja dipanggil ku Kang Ridwan Kamil gubernur kepada ibu-ibu Cibarengkok akan dibagikan sembako dan biasanya panggulan sembako hongko ibu hampura ya akan dibagikan sembako dan dikasih bonus uang tunai 300.000 waktunya jam 10 isu rek datang jam sabaraha jujur siapa jam 7 nges mantap imah betul jam 8 nges ngantri pinu tika inu pingsan beres dipanggil ku pangeran mumulpeng ya alam duhur tahu sabaraha di dia 12 kurang sabaraha asar jam 3 kurang sabaraha maghrib jam 6 kurang sabaraha dipanggil ku pangeran anu ngagaduhan bulan bintang gunung laut bumi langit Allahu akbar akang jeung ece sok mantok memeh adan atawa geus adan atawa kalaka beres adan ge leha-leha leres bisa moal salat kurang dari surga bisa moal dipanggil ku makhluk diberi rezeki nu leutik paborobor tersadar urang diberi soca tersadar urang diberi cepil tersadar urang diberi lambai coba lamun ece orang Cibarengkok jeung akang orang Cibarengkok tiba-tiba isukan hudang sarek lambai na leungit ribut moal ceuli urang diberi ku pangeran geus sakieu menang milih pang alus-alusna bayangkeun lamun ceuli urang leuleus teuing atawa heuras teuing lamun ceuli heuras sarek bantal dobol terus-terusan lamun leuleus naik motor keanginan abong teu keberang siga bendera ieu kumaha keanginan tetep cicing disarekeun bisa dilem eta kawasa pangeran apakah kurang sadar bahwa rezeki ti pangeran leuwih di miliar-miliar tiap poe leres ya ngaha atuh sok ribut kana sembako orang dia sok pasti akan sembako tara ieu mah dikuing kan di pamuruyan gue eta mau turun sembako RT aleureun RT di demo kades diomongkeun tiraning sembako nah tinggalin sholat berjamaah pada tarang ngadat muludan di masjid aya beda jeung di imah ieu mah da puguh pasti aya di masjid ari masjid berarti masjid jami ari ngaranna jami berarti hukumna masjid urang sadayana coba lempengkeun dina niat kadang mereka sok bingung teuing ieu jamaah teh rek tolab ilmu teuing rek tolab saeur
kiai nerangkeun ilmu isukana geus poho deui leres teu. Tapi lamun teu meunang sangu saminggu panitia diomongkeun keneh. Akur. Berarti niatnya teh bener. Kembali kana sholawat. Akang ngeceuk naon? Lamun hayang tani henteu timbul daki tapi timbul batik. Lamun dagang ulah dikakeun timbul hutang. Lamun akang boga penyakit nu geus eueuh obatna. Lamun rumah tangga abeulit pasea we salaki jeung pamajikan mana boga anak durhaka anu jadi kolotna gederkeun ku sholawat. Insyaallah aya jalan keluar di Gusti Allah. Simkuring lamun keur aya kahayang, aya hayang bisnis lancar, aya hayang santri pinter, hayang macam-macam nu didawamkeun di bumi naon tiap bada tahajud maoskeun nariyah 444 sholawat munjiat 11 kuihan. Masya Allah cek batur mah asa ngimpi hirup uing balik di Sumedang 2015 tapi kageun ayeuna hapunten ieu mah ngomongkeun ka sakubi nikmah we ku barokahna terus-terusan ngagederkeun sholawat nurutkeun kapun guru. Tah kitu santri bareto mah kapun guru teh beuh tawadu bener-bener urang teh ngabdi bener-bener simkuring keur zaman jadi santri guru 50 meter teh awak teh oh kieu baju ayeuna mah jadi santri teh kiai ngalewat kajengan datang cuk goblok pisan udah ngantak bener budak ayeuna mah kunaon mas santren tapi teh jadi ustad acan sebab teu gablek akhlak jeung adab beda ajengan sepuh zaman urang ge leutik mah ningali kiai teh ningali ajengan teh masyaallah ajribna alhamdulillah. Urang mah cek kasarna penting kene doa kiai tibatan belajar ilmu bareto begitu. Sebab naon? Belajar ilmu luhur tapi teu meunang doa kiai kalian adab jeung akhlak goreng mangka hirup bakal amburadul. Kayak urang pedah kumaha bagusna akhlak jeung adab. Jadi siap sholawatan? Siap sholawatan? Manja diberi surga teh siap atuh. Allahumma sholli sholatan wa sallim salaman taman Muhammadin lilladzi tanhalu wa tanfariju wa tuqda Al-Quran bahwa hidup kurang kudu sesuai dengan Al-Quran insyaallah. Innal hamdalillah
لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ولا يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله أشهد أن لا إله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد وقال تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا فقال أيضا بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات فقال أيضا بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله العظيم الآية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق الحديث فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب العلم فهو جهاد في سبيل الله حتى يرجع الحديث اللهم صل وسلم وبارك amin Allahumma ya Allah jantenkeun keluarga besar Bapak Ujang keluarga anu sakinah mawadah warohmah keluarga anu barokah keluarga anu tebihkeun tina balahi dicakatkeun tina rezeki diangkat harkat darajatna mugia sadaya anggota keluarga upami junduk waktu ninggal mangsa pupus dongkap ajal kamarantena mugia dipupuskeun dina kaayaan husnul khatimah Allahumma ya Allah jantenkeun jamaah maulid kampung Cibarengkok jamaah anu taat ibadah jamaah anu ahli ibadah jamaah anu ahli sodaqoh jamaah anu ahli ilmu jamaah anu barokah jamaah anu diangkat harkat derajat ku Gusti jamaah anu bakal dilungsuran rezeki anu ageung halal oge barokah tur mugia dijantenkeun jamaah maulid jamaah anu dihapunten dosa ku Gusti amin ya Allah ya Rabbal puja urang sangakeun ka Gusti Allah azza wa jalla sabibit kali pujina urang sangakeun ka Gusti Allah nu Maha Suci tasyakur binikmah urang sangakeun ka Gusti Allah nu Maha Ghafur ngalangkungan pudro inayah izin di Gusti Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah urang sadaya tiasa kumpul ngariung mongkok ngaronyok di ieu haplah dina wengi ieu dina raraga minuhan kuleman keluarga besar Bapak Ujang sadayana dina raraga memperingati maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu mudah-mudahan sadayana jamaah anu hadir di tempat anu parantos nalengkahkeun dua sampean baris nepat dua panangan ngajugjug ka ieu patempatan kalayan di awalan ku hiji amalan bismillahi tawakkaltu la haula illa billah il aliyil mudah-mudahan jamaah sadaya angkat di bumi pas ngalengkahkeun sampean tepikakeun ka dieu sabaraha rengkah sing diseepkeun dosana ku Gusti Allah sing dihampura dosana ku Gusti Allah man kharaja sing sasa jalma anu bijil di imahna fi talabil ilmi dina jalan nuntut ilmu bahwa jihadun mangka eta jelma teh keur aya dina jalan jihad fi sabilillah insyaallah ieu jamaah sadayana nu biasana wayah kiwari teh aya anu nuju nonton TV aya anu nuju ngobrol aya anu nuju gapleh aya anu nuju ngarengkol aya anu nuju tuang
aya anu nuju ngegepan, aya nama kompak sadayana, kumpul dina majelis ilmu, kumpul dina taman-taman surga, mugia sadayana ijabah doa. Amin ya Allah ya Rabbal. Salawat kali salam mugia salalawasna dicurah limpahkeun kanggo panutan kali junjunan urang sadayana nabiyana wa habibana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan urang sadaya geus kagolongkeun janten umat mantena, umat anu bakal dilungsuran syafaatul ujma di baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saur pun guru, hei lamun anjeun narang anjeun jeung jadi santri leuwih di 15 tahun tong pernah adiguna salat anjeun bakal ditampi ku Gusti Allah, puasa anjeun bakal ditampi ku Gusti Allah, sedekah anjeun bakal ditampi ku Gusti Allah. Sebab naon? Ibadah urang jang mayar kanikmatan anu dilungsurkeun ku Gusti Allah unggul ge ka urang geus moal katebus. Kumaha atuh cenah bisa ngahontar ridona Allah? Mangka kahiji amalanana urang kudu ngabdi ka indung jeung ka bapa sangabdi-ngabdina. Kaduana ngabdi kanu jadi guru sangabdi-ngabdina. Katiluna panjatkeun sholawat ka baginda Nabi supaya urang mungkin di arah-arah masar kenging syafaatul ujma di baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, sadajan dikawindan saderek penata acara pengatur waktos kasepuhan simkuring nu alhamdulillah sehat wal afiat, mudah-mudahan manten sing dibarokahkeun ilmu ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ajengan para kiai, para ustad ustazah nu aya di ieu kampung Cibarengkok, nu janten panyaang dina ieu sawangan, nu janten cahaya dina ieu sawatna nagara, mugia para guru-guru simkuring sadaya anu aya di kampung Cibarengkok jeung seputarna, mudah-mudahan marantena sing ditambih-tambih berkah hirup, berkah ilmu, berkah rizki, berkah yuswa ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Salajengna keluarga besar bil khusus Bapak Ujang sadayana anu parantos ngayakeun acara Maulid Nabi. Bahagialah Pak Ujang. Tidak ada kata yang bisa disebutkan kepada Pak Ujang selain Pak Ujang hidupnya penuh dengan bahagia. Sing sasa jamat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sing sasa jalma ngaluarkeun rezekina nyiapkeun ka mama. Tadi jeung uing rada bingung ya, kakarak ngaji di subuhan bubuahan di hareup komo tikakeun buah manggah mah teh dibere peso-pesona acan, berarti kita digogotan ka ini. Tapi teu protes tadi ge na jero hate teh hatur nuhun ku supir urang bawa kana mobil. Ya mudah-mudahan keluarga besar Bapak Ujang sadaya jeung Kanjeng Sayyid Abu Bakar Siddiq sing sasa jalma anu ngumpulkeun tetangga barayana ngaluarkeun rezekina nyuguhan bae disuguhan aya cai, aya kue, aya jomet. Malah tadi informasinya jometnya diganti jadi coba kejona rada loba. Insya Allah sing sasa jalma ngumpulkeun tetangga baraya bari disuguhan macakeun marhaba, macakeun sholawat bang tadi atos marhaba ku santri, terus ngadoa Insya Allah mangka eta jalma mun pupus bakal disanggap cenah di pantona surga Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mau bahagia bahagia jalma anu ngariah-riah maulid. Cek baginda Rasul, la yu'minuna ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wa nasi ajmain. Teriman salah seorang di antara anjeun kabeh lamun rasa cinta manehna kata
keluargana jeung kasadayana umat manusia saalam dunia. Nah, urang mah sok pabelit antara cinta pabelit antara cinta urang ka Kanjeng Nabi jeung cinta urang ka pamajikan. Leres teh Kang? Akang lamun menang duit 100.000 sapoe sok dibikin ka pamajikan sabaraha? Sabaraha Kang? Kabeh atawa sok disumputkeun 10.000? Yang mau di depan 10.000? Sumpilkeun dina lepis nu leutik teh aja. Yang mau diudut, dapat biasana wajah-wajah pembohongan karena ieu cenah. Kunaon pamajikan nu anu teu salehah sok dibohongan kudu jadi salah. Manta kunaon engke cenah di yaumil akhir nu bakal dikecek-kecek dihisab ku Gusti Allah mah ieu kaum lalaki. Akan kaum lalaki mah oman. Kunaon lalaki loba-lolobana mau ti heula ti badan awewe. Akan kudu daek mau ti heula. Awewe sok panjang umur, lalaki sok pondok umur. Bayangkeun nu ngahutang baju pengajian awewe. Leres bagian mayar. Akur. Pemajikan akang sok anjuk gitu. Awit. Jujur. Tibang keren pemajikan urang mah. Senin hejo, Salasa biru, Kemis burung, Jumat bodas. Tilu ieu 30.000 deui, nu ieu 70.000 deui nganyukan. Ece dengekeun biji cepet ece. Lamun ece nganyuk baju teu bebeja ka salaki, komo teu ridho salakina haram eta baju dipake ngaji. Dengekeun biji cepet. Ngantakan Ustaz nganyuk beunang teu meunang. Tapi bebeja. Bet. Sayang, namun area barang pentak teh bahasana sing indah saeutik. Sayang atau bapana. Pan mun keur ngamuk papasian nyebutna teh. Mun keur bager bapana. Di pengajian teh batur dan ngarajuk baju atau izin mama teh. Lamun nganyuk kenging teh celbot cium sakali. Pasok itu tak? Jadi akan kalau dicium pemajikan, berarti pemajikan akan selama ngajina bohong ngajina. Dusta. Dengekeun hiji terus. Sakali awewe nyium tarang salaki, bari jeung tarangna hideung. Bari jeung kesana bau bawang. Salaki ece eta. Dalam di urusan pemajikan mau bau bawang, balikeun Rexona atuh. Sakali ece nyium tarang salaki mangka 70 dosa ece dihampura ku Gusti Allah. Lamun ece sapoe sapenting nyium salaki 10 kali 700 dosa dihampura ku Gusti Allah. Bersih da dosa. Karena Pak, engke lamun balik di dieu ku abah kopea singlatkeun. Aing hideung-hideung ge sarua jeung Hajar Aswad sia. Jangan hampura dosa. Aduh, ya Allah. Lamun tiris kieu mah nya ngaji teh ngeunang nama teh. Kopi di mana tuh kopi? Aku ingin kopi, datanglah oh kopi. Atur nuhun, dia tos katempo ini. Ngocekna 17-an, 17 ngocek bari bismillah pinuhan eta kumahabbah atau rasa cinta. Sebab naon biasana pamajikan namun nyeun kopi berjeng samutut eta rasa kopi teh halal karasana. Komo di mecinan seutik mabok.
Allahumma sholli wa sallim wa barik. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sadena sallallahu aing mah direngikeun teh aya sallallahu mah kadina mungkin leuleus tarikan seeutik atuh sallallahu wasallam sasana Nabi Sayyidina Muhammadin wa sahbihi ajma'ina. Jadi penting ayeuna mah kudu bunga. Kunaon kudu bunga cing? Pohokeun hutang, pohokeun panyakit, pan didoakeun nun geuning sing cadeuk. Aya ieu riwayat ka. Eta si Abah keur indit di imah narmatik. Ngaji jeung deh. Sila teu sadar keur matik cokotna. Ba eta dan diajakan terus-terusan sholawatan teu sadar manehna keur boga mati sajam sila balik ka imah mati ngaleungit ngancep manehna aya bonus ustad nah cenah abah teh nu geus reto jadi kuat deui tuh ngantak aya ngabejaan yang aki-aki ieu lamun akan hayang bagagah perkasa lamun abah hayang cangker awakna pokokna ulah hilap kumal poe pinuan rasa cinta ka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uing tahun 2018 mikir kangajengan ngemut Gusti ngaji teh kana motor ka Cipayung ka kantor desa Dalmarja kantor abdi ngaos eta di kantor desa dionang ku palurahan gondrong teh asanya apa lurah dari gondrongnya saat harusnya Pak Cecep wow mereka gede kau yang hari itu dipuji-puji ku aing harga kades bener ayeuna eueuh mun aya mah panggil wawuh kan Pak mereka di motor Supra pit we ngaji teh ka aing geus dieu Gusti da abdi teh rek ngagung-ngagung baginda ngaji naik kena panggung kagiri bisa di jalan sapotong basel ngaji we aing baju basel aing menang amplop dihapuskeun karena baju nu basel aing datang ka imah teh atuh jeung duit-duit tah ka bawa basel kabeh dipeuting teh aku ngajak we Gusti hoyong mobil ngawirit teh kijang ieu mah hayang rezeki nu diwiritkeun ya latif aja teu nyambung cenah ngawiritkeun ya latif mah niatan ibadah ai hayang mobil mah nya hayangna naon pajero kieu beres ai ngawirit terus ngadoa nu didawamkeun tiap malam minggu teh Fatihah 1000 ayat kursi 1000 heuti kang tika isuk dawamkeun sabulan eta mah menang duit 400 juta teh di mana judulna pokona aing mere we duit teh kabeli aing mobil aya memang sloba mobil ge lain tina pengajian deui ka kuli uing teh boga yayasan tukang ngabangun masjid cuk batur mah disebutna tangkulak masjid bapak lamun tukang domba disebutna lamun tukang hui dewe ka tukang nyan masjid berarti ngata kulah ambak lamun disebut tangkulak masjid gawe di Arab Saudi alhamdulillah dah tiap tahun bisa ngumrohkeun anak buah kamari karena aya ngumroh di luar hasil tina nuhun kan rokokna mah geus gamanya ngaji bari ngarokok toko rezeki insyaallah sing panjang yuswa nyen kopi aya kan ya Allah ya Karim
beres 2018 beli mobil, 2018 kabeli 2, 2020 jadi 3, imah jadi loba. Kunaon eta barokahna ngagung-ngagung ka baginda Rasul. Ngata ku imam mau ngomongkeun ngamadul ka jamaah. Bareto dewek eta jang dahar teh hese. Mimiti jadi ustad dari ti pesantren 17 tahun. Aing bingung balik ka lembur kudu kumaha. Pikiran teh dina pikiran pasti dahar teh ngadakeun tinu modah we aing. Da bareto mah lamun aya nu maot teh innalillahi teh alhamdulillahirabbil alamin aya job deui aya job deui. Bareto jadi ustad ngerakene ulah diturutan ku ustad anu ngarora ulah. Aya ayeuna mah geus henteu nya. Bareto mah lamun aya nu maot teh eta saminggu teh nu amplop gede aing tahlilna ge liba. Kok aya gitu. Jemaah rahimakumullah. Ku barokah sholawat tina tanah 100 meter ayeuna boga tanah hampir 2 hektar gitu. Ieu mah lain ngagulkeun sombong naudzubillah supaya diturutan bahwa ulah petot-petot maca sholawat. Kadang-kadang pendatang jamaah ke bumi beres minggonan assalamualaikum karake minggonan jeung deket sajam ngabacepot we di masjid baru nuturkeun deui ka imam teh mikir ke jamaah pandewek teh ngesang hayang istirahat assalamualaikum ajengan asa teu abdol cenah aya di masjid mah bade naros aya naon teh cit abdi teh kunaonnya tahajud mah tahajud duha mah duha wiridan mah wiridan tapi cenah abdi teh hayang mayar hutang hese dah di dieu nu kudu dibedah teh innamal a'malu binniyat bila mana beramal niat sing bener. Lamun tahajud teh niatan ibadah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Munggu ka Gusti abdi ibadah beres dirinya geus pasti turun pitulung di Gusti Allah. Jadi ulah ke tahajud. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Gusti abdi teh kudu sametar 50. Allahu akbar subhanallah. Kumaha cara mayarna Gusti? Tahajud niatan ibadah. Duha niatan ibadah. Baca doana niatan ibadah. Allahumma inna duhauka wal bahauka wa jamaluka wal quwwata wal qudratuka wal ismatuka ieu nu dahsyatna tina doa salat duha. Allahumma in kana rizqi fis samaa fa amjil wa ma bil ardi fa ahrizhu wa ma musiron fa yasir wa ma haraman fa tahir. Ari kurang kumaha lain goreng duhana, lain goreng tahajudna, lain goreng amalan zikirna, nu goreng mah nu ngamalkeunana. Naon ngadoa tapi teu yakin ka Gusti. Ongko keur ngadoa Allahumma inna duhauka tapi pikiranna ka budakna. Keur salat tahajud pikiranna kana panyakit. Coba ganti, robah di mana tahajud niatan ibadah, di mana duha niatan ibadah, di mana tobat niatan ibadah, di mana sholat hajat niatan ibadah. Perkara anu lain lamun hayang pinter, lamun hayang loba rezeki, lamun hoyong sehat eta mah wayar cupu min haitsu la yahtasib. Ulah dipatok ku urang. Gusti abdi teh hayang anu, Gusti abdi teh hayang anu, ulah Gusti Allah tos apaleun naon anu ku urang dipikir. Nah, Bapak Ujan keluar nadar syukur tasyakur binikmah la in syakartum la azidannakum sing saja anu bersyukur dina nikmati kami cek Gusti Allah la azidannakum mangka bakal ditambah-tambah barokah nikmatnya sukses
diuing syukuran mah sarua Ustaz abdi bade organ tunggal syukuran cenah nadar gelo sudah besi orang dia ulah tinggalkan gitu syukuran teh ku perkara anu baik aya diuing di itu ieu nyontokeun jelema sukses usahana berangna ngayakeun santunan yatim baru ti maghrib tepikakeun jam 1 peutingan dangdut full eta teh sarua jeung nyieun wudu ditaplokan ku candu paham Ustaz menang teh dangdutan menang ngan ulah bahasa syukuran nikmat atuh arek dangdutan mah dangdutan we udah dicampur-campur jeung syukuran mah tetep kudu ngalaksanakeun perkara anu baik ondang kiai ondang ajengan tadi bacakeun marhaba bacakeun tilawah Al-Qur'an isian ku tausiah supaya naon yarfa'illahil ladina amanu mangka bakal diangkat derajat jalma-jalma nu araniman mingkum di antara anjeun kabeh waladina jeung jalma-jalma utul ilma darajat anu nuntut ilmu teh sababaraha darajat. Tah Pak Ujang keluarga besarna ngumpulkeun bapak-bapak ibu-ibu ngayakeun ceramahan ngayakeun tausiah seperti kieu jamaah dengan harapan menang ilmu supaya jamaah diangkat harkat derajat ku Gusti Allah bila mana hiji jalma ngadoakeun atawa berikhtiar supaya batur menang ilmu maka eta jalma bakal dipaparinan ilmu anu linuhung ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah, ngadak lamun omat ye lamun tepung tahun budak Ustaz ulang tahun menang teu menang tapi nu diondangna ustaz atuh padi di aya kiai lain ustaz teh lain jauh deui konang itu sudi datang ge padahal da kiai dia aya ajengan sepuh aya ajengan di kebun jati aya ajengan di Pae Lebak aya burang kali tahfidz bila mana budak ulang tahun lah atuh aing ngalbok kene sampel mah ulah happy birthday to you lah cangkeung ngadege-dege aing hampura ieu hampura aja biasanya ya kaum awewe tapi akang ulah sesegan pemajikan akang eta begitu teh didikeun warahkeun sebab awewe mah dijieunna tina tulang rusuk bengkok terus rezeki akang ulah dihamur-hamur teu pugu cing kumpulkeun jamaah terus kumaha ngalagu mabruk alfa mabruk alaika mabruk ieu mah happy birthday to you deh aya ngalebokna sampel favoritna gorengan nu dilakukeun happy birthday to you eta teh berarti jelema teh nyaho cado ngaranna kumaha tuh marhaban ya marhaban ya nurul aini marhaban jadal husaini bacakeun marhaban lamun budak tepung tahu tapi ustaz arek niup lilin asbabun nujul tiup lilin eta kalakuan orang-orang Nasrani tapi ustaz keukeul we dah hayang tiup lilin pek wae arek tiup lilin mah ngan memeh niupna bismillahan ulah diniatan arek nurutan orang-orang Nasrani ngan sakukur ngalaksanakeun kabiasaan jadi mulai tiup lilin menang tapi make bismillah terus mun motong kue menang teu ustaz menang malah nyieun kue na biasa nama dua hiji jang beureuteuh hiji jang dikeureun ka ustaz nu ngadoa menang uing mah diri teh jadi ustaz galak saeutik aya nu ulang tahun ajengan di hantaran lagi urang kali abdi biasa nu beunghar gitu teh aya nu beunghar aya nu maksakeun ngan lolobana maksakeun ajengan pangadoakeun mangga kuehna dua aja dua nah menang hitung dek numpun jempol kudu dua
pada aing sedakalan nu hiji digeureut bagikeun nu hiji digadang gudeg ameh barokah. Ingat mere kahajengan mah barokah ngantak kiai ajengan di dia ngumule hiji amalan wali mah ngabdi ka indung bapa sangat tinggatina. Jangan harap seorang anak akan sukses di dunia dan akhirat namun berdegung kanu jadi indung bapa. Nah itu hiji berbudak tah komo budak santri budak kuliahan budak uniko wae secara kalau buku ki bayaran 5.000 ngaku 15.000 eta geus dorakan leuh. Sebab naon lamun hoyong buka amalan wali ngabdi ka kolot sangabdi-ngabdina meme dihuapkeun ku urang teh kudu ngawak ka kolot uing bareto keur ngaji belet tapi umi meme maot dihuapan we ajengan tiap abdi uwi di Sumedang dihuapan dah yang dihuapan dijampe ku umi teh wah cek didoakeun ku aing sing sukses gandeng gandeng didoakeun cek umi cenah sing sukses sing barokah umi beres maot karasana di dia pas umi maot uing tiap aya agenda nanaon can pernah diberi susah ku Gusti Allah berarti lain hebat uingna tapi hebat doa nu jadi kolotna. Ngantak ingat mun jadi santri mun jadi barangkali mun jadi pengusaha hayang sukses sujud ka indung jeung ka bapa muja mah ulah ka gunung jeung ka sagara muja mah kanu jadi bapa munjung kanu jadi indung. Insya Allah lamun barangkali muja ka bapana munjung kanu jadi indungna bakal sukses dunia jeung akhirat. Beres di indung jeung bapa kasaha deui cenah ngabdi teh kanu jadi guru sangabdi-ngabdina uing mah bareto ieu pamen teu ngantak bisa kaset kieu loba katincak ku dampalna nu jadi guru pun guru bobo di luhur uing di handap beres mencetan pun guru bobo kakar kesekuring bobo pas meureun arek tahajud teu sadar aya murid leye kana irung dek pan bareto mah mancung pisan dia ayeuna neuneup ge jangan di guru tah kulantaran minang kadampal kudu jadi guru aing bisa ngomong hareupeun masyarakat padahal bareto mah ya Allah eta ngaji jurumiah ge aing teh bisa sering budak kayu namanya weh calakan we bareto mah da Gusti mah agung aya lamun ku guru ieu jang amalkeun zikir ieu surat Ar-Rahman eta Quran dibolak-balik ke surat Ar-Rahman di santri bareto lamun cek pun guru amalkeun kumaha amalan ieu can dititangeureun mah terus we tapi barokah. Hari budak ayah mah suka dicapak itu hayam, itu hayam, itu hayam, itu hayam. Bang Simkuring buka santri di Kobong. Itu hayam, itu tebecus, itu tebecus. Bedana santri bareto jeung santri ayeuna. Ya. Jamaah rahimakumullah. Beres ngabdi kanu jadi indung bapa, ngabdi kanu jadi guru sangabdi-ngabdi nengetak ajengan jeung kiai teh mumule. Lamun gering sok diteang minta cai ka saha? Ece lamun gering salaki ece panas jebret komo bari sasar ciga kasurupan ece lompatna ka saha ka ustad hese ngajuru orok tedekeun bicil ngan lo lepot deui minta cai ka saha maot tengah peuting keluarga neang saha pertanyaan sabaraha sabulan ece mereka ustaz tanya dengan kurang teh ngantek lamun ayah jamaah naros ajengan kunaon hirup abdi kurang barokah teu merhatikeun guru cek jamaah berarti abdi kena masih yang ajengan pan beungharkeun ajengan pan ustaz teh dewek hungkul
loba di lembur teh aya genepna kumpulkeun ku masyarakat teh kos bareto tah perele kumpulkeun lamun hayang hirup barokah mah pupus di guru-guru kabeh. Ieu mah ya Allah ya Karim, kadang-kadang boga guru kiai ustad imahna reyon geus arek runtuh gablek duit oge eta nu ngajadikeun teh barokah sebab naon ngantep kalau jadi guru. Uing ngalamun kupun guru di dia kan guru di Bojongan je uing sok ijazah kapungkur ka Pak Haji Latif. Kenapa Haji Latif? Nabi nama Pak Ustadz Ujang ngapungkur mah uing di Mekah gentong-gentos Pak Haji Latif sim goreng sok ijazah lamun ditelepon ku anjeunna jang ka uing teh cuma Ujang jang Bapak cenah hoyong burame aing jeung kumaha cara nanti siapkeun lo burame pernah ngaji soal 1,5 tahun dirinya lamun dipenta cek pun guru jangan hayang anu belikan doa salah panjang mampu sebab naon hidup saya hanya saya abdikan kepada ibu dan bapak saya ngantak indung bapak geus maot geus diumrohkeun alhamdulillah ayeuna si kuring arek hajian di tahun ieu indung bapak rek dihajikeun insyaallah mitoha maot anu lalaki geus diumrohkeun alhamdulillah mitoha awewe kamari dibawa umroh babarengan jeung simkuring. Naon sebab hirup simkuring cita-citana hayang ngabahagiakeun indung bapak jeung mitoha. Hayang ngabahagiakeun menjadi guru. Tah insyaallah tahun 2024 simkuring rencana bade nyanak guru simkuring opatan umroh kitu. Jadi dihijikeun guru TKB bareng jeung wing kitu. Ngantak ayeuna teh ya Allah lungsurkeun rezeki jangan berangkatkeun guru-guru abdi. Jadi aing tara ngadoa hayang meuli pajero da eta mah bonus ti Gusti Allah. Geuning ustad loba mobilna bonus aya ti Gusti Allah. Tara pernah meta mobil. Ning imahna loba bonus ti Gusti Allah. Di pamajikanna hiji da laku eta bae. Jamaah rahimahullah. Jadi ingat ya, di mana hidup hayang barokah kudu loba syukur nikah. Nah, jadi orang bersyukur mah kieu saeutik bersyukur tina unggal poe dihudangkeun jeung unggal poe di sare terus teh bayangkeun sapeuting urang teu dibere sare ku pangeran kadok akan pernah pengalaman teh bisa sare sapeuting pernah teh isukna lieur teh bayangkeun lamun urang dibere teu bisa sare saminggu mangka alam sadar urang bakal leungit lamun urang teu dibere ieu sare teh nikmat hudang oge bayangkeun lamun peuting ayeuna beres ngaji urang sare isukan geus teu bisa hudang deui di alam dunya tiba-tiba urang lilir geus aya di alam kubur. Seur tadi gitu, seur guru simkuring beres ngaji duet di Cipayung salam Kiai Haji Wawan Sopwan anu di Caringin beres ngaos di Cipayung samingon satos eta pupus beres malat tahajud istrina nyaksiankeun tiba-tiba nganggeunkeun kamari engal kene ama musika sasi saum ya keur taraweh kasihkeun beres taraweh terus maos Al-Quran masihkeun tiba-tiba pas disampelkeun deui tos lain tah hirup urang ge bakal kitu akang ayeuna urang teu sadar kieu we ngobrol padahal malaikat Azrail teh keur ngintip kasih Junid kasih Koko kasih Abbas kasih Memet di irong kabeh beungeutna ieu ngan urang teu bisa ningali ka Azrail lamun urang bisa ningali ka malaikat Azrail bapak-bapak moal aya nu daek nonton TV bapak-bapak moal aya nu daek teu salat berjamaah ngabring pasti ka masjid sebab naon ditutur-tutur ku Azrail urang teh tiap waktu teh dipencerongan terus sehingga bila mana cenah engke daun Sidratul Muntaha anu ngaranna urang murah mangka
urang teh bakal dipunut yuswa ku Gusti Allah lewat perantaran malaikat Azrail. Pertanyaanna, apakah mati kita akan enak nu disebut husnul khotimah? Apakah mati kita akan sakit nu disebut su'ul khotimah? Di dieu ulah bedegong ku ilmu, ulah bedegong ku ilmu. Simkuring mah ngemutan ka ibu-ibu jamaah. Kali ke bapak-bapak sadayana, tong pernah agul rajin ngaji. Ibu-ibu rajin ngaji, bapak-bapak rajin ngaji, ngomongkeun ka tara ngaji, omat. Teu kenging. Ulama barseso. Cek sebagian riwayat ulama barsisah. Eta jalma anu gaduh amalan-amalan luhur-luhur leuwih-leuwih ti wali. Santrina 2000 bisa ngaji dina luhur awan kabeh. Kagoda urusan dunia karena naon embung eleh ku santrina, padahal santrina teh setan anu mangrupakeun santrina. Akhirna anjeunna kagoda ku kanikmatan dunia, padahal mah anjeunna teh wali upusna dina kayan su'ul khotimah. Nyata ulah agul komode tibang ibu-ibu jeung bapak-bapak urang. Komode tibang sorangan simkuring. Intina lamun urang geus sok daek salat, lamun urang geus daek ngaji, cukup bersyukur ka Gusti Allah bahwa urang geus dilengkahkeun dua sampean ka pengajian. Tapi teu meunang boga rasa dina hate bahwa urang leuwih ti batur. Tong pernah ngarasa gede hareupeun jelema anu leutik. Tong pernah ngarasa beunghar hareupeun jelema anu miskin. Tong pernah ngarasa leutik hareupeun jelema anu gede. Tong pernah ngarasa miskin hareupeun jelema anu beunghar. Tong pernah ngarasa bodoh hareupeun jelema anu pinter. Tong pernah ngarasa pinter hareupeun jelema anu bodoh. Sebab hakikatna urang teh kabeh ge sami dipayuneun Gusti Allah mah hambana Allah. Anu ngabedakeun teh naon? Kaimanan sareng katakwaan. Salah satu keimanan naon? Di mana menang rezeki bersyukur nih. Lamun jalma geus daek syukur nikmat, mangka hirupna bakal nikmat terus. Nikmat leutik disyukuri, nikmat gede disyukuri. Hendak ujang istiqomahkeun, didoakeun musim kuring. Mun Pak Ujang gaduh pakasaban kana tani, kana dagang, kana naon bae, sing 1000, 2000, 3000, 10.000, 1.000.000 kali lipat sing leuwih barokah ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ngan inget di mana mungkin sukses ulah timbul sombong, tapi kudu leuwih bersyukur nikmat ka Gusti Allah. Hidayah jamaah rahimakumullah. Ieu namina naon? Naon ieu namina? Sadayana ngadeg, kurang marhaba. Allah ya Nabi Muhammad ya. Alaika ya Rasulullah salam. Wait.